yang itu bukan air, ternyata yang lili itu darah. Anjana ibadah puter teh kos jami biasa gitu. Cete Umi pindah kena kamana we kanu amannya eta dipindah kena kana tangkal terep. Baik, selamat datang kembali di sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah. Baik teman-teman, terima kasih masih setia mengikuti perjalanan kita di sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah. Ini kebetulan saya lagi mampir ke rumah saudara ya, saudara jauh saya. Ini saya lagi ada di rumah Teh Milah. Ternyata tadi pada saat saya ngobrol-ngobrol, Teh Milah ini punya pengalaman yang sangat menarik untuk dibagikan ke teman-teman. Ya Teh ya. Kumaha damang Teh? Alhamdulillah sehat. Baik Teh, punten ini dari Lemirah Teh yang berbagi cerita pengalaman menarik yang katakanlah berbau mistis ya Teh ya. Tadi Teteh kan bilang Teteh pernah melihat sosok, mungkin nggak cuma satunya Teh. Enggak. Pernah nggak sosok naon ku Teteh? Pertamanya saya lagi tidur. Jam 12 malam ada yang bangunin. Suruh ngangkat itu anak-anak, katanya ketimpa batu. Ketindihan, ketimpa batu. Iya, pas udah gitu ditolongin, ada yang udah meninggal 1, tinggal 5. Minta dipindahin. Udah gitu dipindahin ke tempat yang aman. Udah dipindahin. Ya akhirnya dia bilang terima kasih udah dipindahin gitu. Yang 5 itu. Ya udah, terima kasih banget. Kamu udah menyelamatin anak-anak saya. Yang itu bukan air, ternyata yang lili itu darah. Karena udah meninggal orang tuanya. Itu tinggal anak-anaknya. Yang 5. Ya udah dipindahin. Udah dipindahin. Pas udah gitu saya mau ngambil air ya. Jam 4 subuh. Karena nggak punya air. Ya udah, karena kan takut jembatannya lagi dibongkar. Iya Teh. Ada orang lagi mandi, dikirain teh orang gitu ya. Lagi baca us gitu. Pas udah gitu saya lari, jangan lari. Itu bukan siapa-siapa. Ternyata itu ada kuntinya, ada 5 lagi pada mandi. Kunti lagi mandi. Lagi pada mandi, ada 5. Ya udah, jadi saya nggak takut. Nah Teteh punten, Teteh mimpi atau bener Teh? Bener. Oh, jadi bukan mimpi. Bukan itu mah. Nah, yang Teteh pindahin itu sosok anak-anak itu seperti apa Teh sosoknya Teh? Tuyul. Anak tuyul. Oh, jadi maksudnya bukan anak kecil biasa gitu, pakai baju biasa seperti anak kecil biasanya, bukan? Bukan, itu mah telanjang karena masih pada kecil, masih bayi. Nggak pakai baju, itu katanya anak tuyul. Yang di ini lagi tidur di bawah jembatan karena jembatannya lagi dibongkar. Oh, jembatan, pokoknya tempatnya ada lah, nggak usah kita sebutin ya. Iya. Jadi di kampung Teteh itu ada jembatan yang lagi dibongkar. Iya. Nah, yang ada di bawah jembatan itu anak-anak kecil itu? Iya. Minta ditolongin. Yang minta tolong ibunya? Iya. Karena ibunya udah meninggal. Karena ke ini batu, disangkanya bukan air, itu darah yang mengalir. Karena ibunya meninggal, dipindahin ke pohon terep. Oh, pohon di Sunda ada pohon terep ya Teh? Iya, yang dekat ini musola. Di situ. Ditaruhnya di situ. Si anak kecil itu? Iya, yang 5 itu. Ya udah, nggak apa-apa, katanya di sini aja udah aman. Sampai sekarang nggak ditengok, dulu mah sering ditengok. Sama Teteh? Iya. Sekarang mah nggak ada tengokan, ya udah biarin. Karena udah ketemu. Teteh, si ibunya itu pasti kan nyerosnya bahasa Sunda merenya? Bahasa Sunda. Kumaha cenah nyerosna ngucapkeun nuhun ka Teteh? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Neng tiasa teu iya cenah nulungan putra abdi. Ih alim abdi mah, cetepan abdi mah teh ieu sieun teh tabu 12 wengi. Jaba jambatan runtuh, teh nuju dibongkar, jaba teh caina ageng.
moal cenah moal kunaon sok nyebrang dina jembatan Awi. Nya entos we ditulungan ka abdi teh. Tos ditulungan kitu teh tah ka abdi teh nya cenah ge sok cenah ge tulungan panggan digandong 3 dipangku 2 ku abdi teh tos diparindahkeun cete Umi pindahkeun ka mana we kanu amannya eta dipindahkeun kana tangkal teureub nya aya teh lamun tangkal teureub dituar kedah izin heula. Oh gitu. Nya kedah izin kanu mindahkeun kedah dipindahkeun deui eta kanu aman deui. Lamun teu dipindahkeun eta pasti ngamuk. Ayeuna mah tos ararageung. Ayeuna mah tos tiasa nyarira gitu. Masih kukulayaban lamun teu dipindahkeun pasti kajalmi gitu mungkin eta nana. Sebelumnya teteh pernah kapandak sareng ini teteh si ibuna eta pernah teh sosok si ibuna eta acan. Teu acan sareng eta mah. Oh. Teu acan. Acan kapendak ngan hoyong ditulungan we gitu. Insya Allah cenah engkeun oge pasti kapendak cenah. Oh, teh. Nya saur abdi teh amin ya gitu. Eta teteh emang seringnya apa eta pengalaman pertama apa emang sering teh? Ti gadis. Oh, ti gadis emang sering ninggal nu karari itu. Nya. Oh, emang sering. Ti gadis. Ti gadis terus meranan tapi ka gaduh caroge tapi ka hidup sendiri gitu. Oh, iya. Gitu sok kapendak gitu. Ayeuna ieu mah nu kadua mah nyata ieu Kunti bade ngawacai teh sugan teh nu ibak kitu nya. Sing keceuwis gitu sugan teh. Iya. Mending lila nya teh ibak teh isi mah geura ditimpuk. Aya tos kitu teh abdi teh Mang Judin hayu atuh naon di ditu aya nu marandi sieun ih teh aya lila. Padahal ari ka Mang Judin mah henteu nembongan. Oh. Henteu ka abdi sok we cenah bade ngalacai masuk da moal diganggu. Lantaran cenah si teteh teh cenah aya teh entas nulungan rai abdi. Nya. Rai abdi eta teh Kunti. Oh. Sabaraha teh? 5 eta Kunti. Di tempat mandi umum gitu 5? Nya. Nuju aribak jam 4 subuh pan abdi masuk jam 4 nya ka jaman teh kitu. Jam 4 teh ka jaman nya eta kapendak sareng Kunti 5 kapendak. Maksudnya kegiatan kumaha teh eta teh maksudnya emang ibak seperti biasa jami atau hanya cicing doang gitu? Kos jalmi we ibak sataranya bulet nya. Oh. Kos jalmi we. Gitu? Henteu. Oh. Nya eta disangana sugama masuk ibak gitu lami sok bari beli bacaan ya gitu nya. Sugana gitu di antosan teh lami wae, antos we. Dan ninggalikeun ka teteh itu apa cuek wae anjeun ibak. Cuek we. Nya. 5 anana teu ngarangge-anggean teh. Henteu, nuju aribak panuju aropiak. Oh. Jadi anjeunna. Ibadana puteun teh kos jalmi biasa gitu. Kos jalmi. Bedana naon teh aya bedana dina rambut. Ruig gitu. Nya. Pas telak Kunti teh. Oh, ieu mah teh Kunti landak meureun Kunti. Entos abdi teh lumpat. Aya lumpat teh nyata. Teteh tong lumpat cenah besing gebis. Nya. Sok we bade ngalacai masuk. Anu nyoros kitu saha? Kunti na. Oh kitu. Nya. Oh. Jadi Kunti teh nyarios. Ka abdi teh. Diteraskeun teh nya ngalacaina. Nya diteraskeun we, nya tapi abdi mah teh nya bade ngalacai ulah heureuy, ulah jail ka abdi, da abdi ge moal jail ka anjeun. Nya sok. Nya. Tapi punten aya dina pangawakan sami gitu sareng jalmi eta teh. Kan teh angge-anggean dia, maksudnya aya sugan abdi teh aya anggean mah diangge mah basuhan gitu. Henteu, biasa we kos jaman cuma dina rambut. Dina rambut. Dina rambut. Katinggal. Ka wajahna teh katinggalan ke nukang. Oh nukangan. Nya. Nukangan. Jadi teu jelas dina pamenteuna mah teu gitu. Eta mah. Aya dina suara kos jalmi biasa teh. Kos jalmi. Kos jalmi biasa nyarios. Kos jalmi. Teh kumahanya teh Kunti teh gitu. Nambah teh ninggal Kunti teh. Oh cenah sok we cenah nya cenah dantos nulungan rai abdi anu 5. Oh itu teh nyambung santos teh nulungan nu eta anu 5 eta. Nya. Jadi jadi raya-rayana cenah teh. Nya. Eta teh nu cilaka ibuna. Eta teh. Cilakana teh kunaon cenah si ibuna teh? Kusana dibongkar. Dibongkar jadi katindihan batu. Oh. Di jembatan.
Jadi anu nampol batu nage pupus. Ya Allah. Ya. Dah menampol eta batu tempat anjeunna nana kitu bumina. Ya oh. Ari abdi pan teh terangnya da cetet abdi mah isieun cetet kitu, cetet isieun dari tengah wengi jam 12 wengi. Jabah nyarira caina ageng. Ya. Di jembatan. Ya tapi kuaninya teteh eta. Ya alhamdulillah ditulungan da cetet watos nya turang tulungan, nya ditulungan. Teh. Rasanya teteh ayeuna inget kena teu ngagandong eta si sosok anak budak leutik eta karasa kitu inget karasa. Berat gitu pas jam biasa nya kuat beberokot kesang haeho ditempatkeun lagi nya tapi teh nyarios bener nu alit eta teu nyarios henteu ari kapungkur mah sok di ieu nya ditinggal ka dinya kitu nya ngan ayeuna mah tos lami tos barat tahun teu ditinggal ka dinya da abdina alim gitu ya oh ayeuna mah tos malah rencar duka di mana bumina gitu asalna tangkal teureuk oh dawah yongna di dinya. Lamun ditata teu teh posisina kumaha teh? Apakah sing galoler apa cara lieu? Kieu we kos ieu we kos bumi. Padahal mah tangkal teureub. Dina ieu dina akar. Oh dina akar? Nya. Sing sarelap kitu? Nya. Jadi titinggalna mun teu eta mah kos bumi gitu. Padahal mah tangkal teureub kitu akar lamun teu nu ninggal mah akar. Oh eta teh mah ninggalna bumi. Nya kos bumi. Gitu. Bumi we agreng. Padahal mah dang daunan tangkal teureub. Teh punten si bumi teh biasa itu parabot atau hanya blong gitu bumi ruangan. Teu aya nanaon. Teu aya nya. Nya teu aya anu ukur eta we kalakai. Oh, kalakai. Nya saur anjeunna mah eta teh keramik. Oh. Oh kata teman nyarosa ieu keramik gitu. Keramik. Lantai lah gitu nya. Nya. Oh. Berarti teteh memang sering berenya. Nah teh anu paling menurut teteh nu pangserem-seremna aya di itu atau eta pangseremna kapenak sareng ieu Genderuwo. Oh Genderuwo. Di mana eta teh? Di Walungan. Tabuh opat teh ge. Tabuh opat emang kebiasaanna ka Caina memang tahrim berenya subuh gitu. Jadi sok nyarira. Oh. Tara dieukeun ku sasaha sok nyarira. Kumaha teh biasa dicaritakeun eta Genderuwo teh? Iya abdi teh itu teh naonnya teh anu cimuul we teh meuni hideung asana mah pan alit abdi teh bade uwih abdi ge ngajerit kitu nya di cepengan eta sampean ya Allah ku eta aku makhluk eta nya ku Genderuwo ku naon make rek lumpat cenah pansieun ayo we cenah rek eta mah rek ka zaman masak da moal aku naon geus alhamdulillah cenah incu-incu terus ditarulungan jadi incuna da agung Genderuwo ge meuni hideung nya agung nya aya jeung bumi aya teh tingginya sama teh jeung rumah anu mana Genderuwo eta gede tuh gede besar jangkung nya jangkung hidung jeung batu ge ageungan keneh Genderuwo eta mah nu pangageungna jadi eta teh incuna anu tos ditulungan teh incu-incuna masih nyambung karena kisah teteh anu nulungan nu opat eta. Iya. Oh. Eta teh. Iya. Jadi eta incuna nu ditulungan. Teh sosokna kos kumaha sih teh Genderuwo teh? Bener anu cep batur nyarios mereka bubuon gitu bener kos gitu. Henteu. Henteu eta mah. Henteu. Ngan hideung siga lutung we hideung. Hideung ngan teu buluan henteu. Henteu. Eta mah henteu burbuk. Hideung we da teh katinggal subuh nya tabu opat eta mah ngan nyepengan ieu cenah ge entong numpat sok we cenah entos di dinya sok cenah tong kudu dipake sieun tos nulungan incu sakitu nya teh mah depan di kacaina sakat ieu rungkun awi eta teh nya di rungkun awi da teu aya bumina pan tebih eta caket jembatan bumi mah di dinya bumi ieu non Pak Ustad jadi dirinya mun kaca teh kadinya mun kaci bersih mohon teh ngantos teh aduh ieu nuhun pisan teh pas dicaritakeun kisah anu benar-benar ini unik tapi memang campur seremna asli teh serem pisannya di mana teh nulungan anu sebatna eta anakna makhluk anu sabat kunti teh kitunya terus pendak sareng kunti anu nuju aribab sampai-sampai abdi detik ieu nembe terang bahwa ternyata
aya oke nya kunti gitu ibak ternyata lepas busana gitu seperti Jalmi biasa gitu nya teh. Nya mudah-mudahan tuh ulah tika mendak deui tanya. Nya amin. Tapi teteh ketika ayeuna rasa sieun aya apa saking kos pengalaman eta tos jadi teu borangan ayeuna teh. Henteu. Anu jadi teu borangan. Henteu sing kapunak kapungkul ge kapunak sareng oraynya sareng rerencangan damel. Da sanes oray saya mah. Tong dipaehan da santan teh beureum sareng bodas tama sanes oray da eta mah eta sia teh. Jin. Jin anu di kuburan sia teh ngalangkung ka dinya anu pupus sia teh. Kan beta pan eta gaduh rerencangan purah ngalandongannya. Tapi nah henteu terangan bade di paehan ku anjeunna teh nyanak batu. Saur abdi teh kenging da eta mah sanes oray. Eta mah jalmi sia teh. Tapi alhamdulillah salamat da ku abdi dicaram sia teh tong dipaehan ieu mah sia teh sanes oray. Da jin di mah. Tapi alhamdulillah anjeunna salamat. Di dinya teh. Nyantos satu teteh. Sekali lagi kita ngucapin terima kasih nuhun pisan tos mau berbagi, mau sharing ke teman-teman di rumah. Mudah-mudahan kisah menarik yang teteh ceritain jadi inspirasi buat kita semua, buat teman-teman di rumah. Ada pesan yang bisa diambil ya, ternyata memang kita nggak usah takutnya teh tong sieun nya ku ieu mah da aya Jalmi mah langkung sampurna tibatan makhluk eta kitu nya teh. Ya sekali teh beulah hatur nuhun pisan waktosna. Mudah-mudahan kisah ieu bisa diambil hikmahna sama teman-teman di rumah. Baik teman-teman, itu ya kisah yang sangat menarik dari Teh Mila. Mudah-mudahan teman-teman juga kalau misalkan yang punya kisah yang sama atau bahkan lebih menarik dari kisah yang diceritakan Teh Mila, bisa langsung share ke kita. Silahkan DM kita di Instagram di @legenda_misteri_sejarah. Tak lupa kami terus mohon support, dukungan dan doa dari teman-teman dengan cara yang belum melakukan subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Yang mempunyai pertanyaan silahkan langsung tulis di kolom komentar. Tak lupa langsung klik tombol like-nya video ini. Sekian, saya Ferdi pamit mohon undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam legenda misteri dan sejarah. Lain Mirah.